warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rencangan sadaya. Tepang deui sareng simkuring pun Indri Destiani dina pangajaran basa Sunda kanggo kelas 4 SD. Cik, aya nu uningat teu lawungan ayeuna bade medar materi ngeunaan naon? Mohon leres, ayeuna teh dina pangajaran 7 bakal medar materi ngeunaan cita-cita. Cobi hidup tos gaduh cita-cita teu acan. Aya nu cita-citana janten guru, janten dokter, atau nepi janten polisi? Sae, tapi satu acan pangajaran di kawitan, hayu urang ngaregepeun heula kawihnya, wilujeng ngadangukeun. Cita-cita, cita-cita, jadi putra bangsa, bela negara Indonesia, langgeng jaya, adil makmur, kerta raharja. Jadi TNI Polri, gagah perkasa, siap babakti, kelemah jai. Jadi ahli hukum, diplomat teknokrat, ahli ekonomi, petani mandiri. Cita-cita, cita-cita, menggalaksana, mun diajarna rajin. Cita-cita, cita-cita, bareng laksana, mun diajarna tinggi. Hayang jadi dokter, bidan perawat, ngubarang pasien, sangkan gancang sehat. Jadi guru dosen, wartawan seniman, olahragawan, atlet nasional. Hayang jadi pamimpin jujur, wali kota, bupati, gubernur, jadi wakil rakyat, menteri presiden. Cita-cita mulia, cita-cita jaga. Kitu kawihna teh barudak. Cik, naon sababna urang kedah gaduh cita-cita? Sabab cita-cita teh udagan anu bakal dihontal ku urang dina mangsa anu bakal datang. Ari cita-cita hidup hoyong janten naon? Pilot, polisi, dokter, saya mugia kahontalnya, tapi tekeng hilap kada disarangan ku usaha, ku diajar sareng ku doa. Tah ayeuna mah aya pancan kanggo hidup. Sabada ngabandungan kawih nu tadi, walernya patarosanana diseratna dina buku pancan. Lajeng kana materi anu kadua. Materi anu kadua nyaeta ngalarapkeun kecap barang. Naon sih kecap barang teh? Kecap barang teh nyaeta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran nu dianggap barang. Naon cenah contona? Nah contona aya kursi, aya lampu, aya buku, jeung rea-rea deui. Kecap barang oge bisa nuduhkeun sebutan jalma jeung ngaran satoan. Contona mama, bapa, ucing, hayam. Misalna ucing hidup teh gaduh namina si bulbul. Tah eta teh lebet kana kecap barang. Ayeuna mah hayu urang tataan barang-barang nu aya di jero imah. Cobi aya naon wae? Aya kursi, aya meja, aya karpet, aya radio, aya jendela, sareng sanes kantena deui. Seueur kenehnya hayu urang tataan deui barang-barang nu aya di sakola. Cobi aya naon wae? Aya bor, aya guru,
aya murid, aya meja oge aya kursi. Hayu urang tataan deui barang-barang nu aya di jalan. Aya sepeda, aya mobil, aya motor sareng sanes kantena deui nya seueur di jalan rupa-rupa. Ayeuna mah aya pancen kanggo hidep. Nu kahiji, cik tataan barang nu aya di dapur. Seueurnya barang nu aya di dapur teh mangga ku hidep sebatkeun. Nu kadua, jieun kalima tina kecap nu tos disayogikeun. Aya sapatu, toko, ember, TV, jeung ucing. Diserat dina buku pancen. Tah, sakitu wae anu tiasa dipedar. Pami anu ditaroskeun tiasa ngecat wae kana kontak nu tos disayogikeun dina slide. Hatur nuhun karena rencangan sadaya nu tos merhatikeun ti awal dugi ka akhir. Hapunten bila aya kalepatan, mugia urang tiasa tepang deui dina pangajaran salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.